sahabat, mau nyamper si copet. Molor baik. Tuh, cek aing jadi molor anjing. Ayo, kali itu klasik. Aduh, ayo. Siap. Di kamarnya si copet ya. Lembur. Lembur Ciaren, sahabat. Terus nyaring. Ya. Ramai kemarin kemarin. Alhamdulillah. Rame pisan guys. Oh, banyak dari Sahabat. Ulah guys ya. banyak dari sukuter dari Palembang, Widih. dari penjuru kota lain pada hadir. Alhamdulillah pada mensupport. Oke sahabat, ketemu lagi dengan saya di channel Simang Kodel. Jangan lupa di tekan tombol like, share, and subscribe-nya, oke? Nih, situasi di Jalan Lanud ini yang mau ke sana ke kota, guys. Guys, deh sahabat. Nah, lihat. Lihat, ini pemandangan di pagi hari menuju siang, sahabat, di jalan apa ini teh euy? Jalan Garuda Purbaratu. Meureun ieu teh sahabat, padahal ieu teh urang teh di Lanud kene ieu teh tuh. Oh. Tentara. Ieu tah ieu komplek tentara ya Trikora. Tah ieu sakolana sahabat TK yang punya anak-anak bisa sekolah di sini, nggak perlu bapaknya tentara. Nah, ini sekolah saya sahabat, alumni SMK nih, SMK Angkasa. Urang geus keluar mah sakolana jadi alus sahabat euy. Duh, eta teh aya duit pembangunan urang kene sahabat. Oh, ini Pertamina. Suasana makin panas nih sahabat. Tuh. Jadi ayeuna teh rek meuli jalin pen. Oh, sahabat, saya ini sekalian mau belanja sahabat euy. Nih. Oh, ini udah mulai padat merayap sahabat. Nah, di sini di Pertamina sahabat. Nah, ini di Jalan Sekolah Al-Mutakin sahabat. Oke, untuk informasi kalau ke sini sore di sini pasti macet sahabat. Banyak anak-anak yang keluar sekolah itu tuh dijemput oleh bapak-bapaknya itu. Pasti macet sahabat di sini. Oh, saya juga pernah kepejat macet di dia. Kesel sahabat. Nah, ya menuju Jalan Sutsen sahabat, Sutsen. Waduh, oi. Pom tah bisa apa pom, saya pom di dia ge. Kipas anginnya cepat. Hah? Jalan Tingali itu kipas angin tanpa listrik, sahabat. Di dia mah serbahaya, sahabat euy. Tak ieu konser penting teh. Ieu konser anu di Lanud teh tah hanya kalna sahabat memang teu hadir euy, memang keur aya ngasupan di itu di ulem di acara itu Palas Pangandaran Lautan Sukuter sahabat. Aduh. Aya uleman euy ka Mamang ieu teh. Baik macetnya kotanya. Ya jalan Sagak sahabat. Ini geus arek maju-maju ke kota sahabat yo. Waduh, ya bapak polisi euy. Mamang tadi helm sahabat, kalau dicontohnya. Aduh. Guys mulai macet yo sahabat, guys mulai padat di dia yo. Coba
kendaraan anu parkirna eta tah di bahu jalan sahabat. Aduh, kumaha ieu teh euy. Namun di bahu mantan. Lamun di bahu mantan makin bae ieu di bahu jalan ya. Mamang kan make ieu jalanna. Lamun mantan mah mamang teu make mantan. Tadi jadi mantan. Oh, tah sahabat. Tuh dagang gas ieu mana mobil sahabat di kota mah. Oke sahabat, jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share, komen-komen sahabat. Kasih info ke Mamang ke jalur mana lagi Mamang akan ngevlognya sahabat. Nah ini Kolombia sahabat, ini jalan jalur alternatif sahabat. Kamu tuh pakai helm. Ya kalau seperti Mamang tidak pakai helm, jalurnya ke sini dijamin tidak akan ditewak sahabat. Oh. Aduh, kan ieu loba polisi di dieu ge ngan sarare polisina sahabat. Oh. Aduh, tuh. Oh, emang jalan nama leutik sahabat, loba polisi tidurna, tapi kan aman ya di dieu ya. Aja anu teu make helm lamun ka kota. Oh, aduh, mamang ya ajrug-ajrugan ye sumilangeun sahabat. Aduh. Kereta nu tadi sahabat eta teh. Sarua kareta ge jalan ieu alternatif. Sahabat. Oh, yuk kereta di jalur Pancasila ya, sahabat. Saya nu kieu ngaranna teh mangga, sahabat, mangga. Gedang anjing. Hah? Gedang. Oh, gedang cenah, sahabat. Mana ya keretana nya euy? Aya wae. Lagi narungguan yuk kereta lewat. Ai geus ngalewat mangala leos ieu teh. Ongko di tarungguan ya sahabat. Lieur mamang oge euy. Untung tengah hormat ya. Hah? Untung tengah hormat ya. Heeh. Tuluan. Oh, tempo. Laloba ieu teh tuh nu ngadaraguana ieu mobil motor. Belaan papanasan yang ngadaguan kareta sahabat. Nah, ai kareta geus ngaliwat mah tinggal leos ieu teh. Teuing lieur euy. Mamang oge. 7. 7? Heeh. Geus lah.